carioskeun di hiji lemburan nyaeta hiji lembur namina Tumaritis teh Lurah Semar cepot nuju Guntreng cacarita nyaeta nyaritakeun masalah kehidupan ya bulan Pak dipikir-pikir dibulak-balik aja kehidupan zaman Kiwari jeung zaman baheula teh asa jauh beda jeung geuningan ngamuhun Pak dari baheula mapan abdi ge masih kene alit Pak ayeuna mah geus kolot Bapak oge kan baheula masih kene bujangan ting-ting pada ayeuna mah geus kolot atuh Pak kana kitu namanya tapi disagendengkeun eta teh jang aya deui nu rada beda teh jang naon Pak nu rada bedana nu bedana teh zaman Kiwari mah zaman canggih zaman teknologi teh aja zaman dunia medsos sagala dikana medsos keunja nyebar we tereh jang ayeuna mah dunia internet teh aja matak nu diheulakeun teh zaman Kiwari mah barudak teh dilalati teh parinten teh nyaeta kana IT teh aja kudu bisa ngelola nyaeta dina komputer mah dina dunia medsos mah dina internet mah zaman Kiwari mah kudu parinten barudak teh lamun zaman Kiwari barudak masih kene teu nyaona-naon geus katinggaleun ya mun Pak saputus abdi da abdi mah zaman ditinggalan zaman baheula Pak jadi teu terang naon-naon batuh dina dunia medsos ge rada hese balah batur mah geus kumaha ngaladuit teh dina dunia medsos teh geus TikTokan Facebook mah, YouTube mah, segala macem Pak. Udah abdi pada terang naon pada kieu kan ka sawah jeung ka kebon bae. Kan kena naonnya. Teu jadi masalah jak ulah sok dipikiran urang mah da nu geus biasa we digawean dauhna ka sawahnya ka sawah, bauhna ka kebon ngaritnya ngarit, bauhna marabannya domba nya baradon. Itu ya ulah ngutamakeun gengsi ya ulah ngutamakeun gaya hidup tetep urang mah perilaku hidup urang mah jiga zaman baheula ya ulah ngalobakeun teh gaya hidup ya anggur mah usaha we jak sabalihara bihari dawuhna nya ka sawah maculnya macul dawuhna ka kebon ngarit nyangarit para bandomba teh aja ulah kabawakeun ku zaman keun da urang mah geus karorot yakeun cina nu ngarora mun bae teh ge da dek naon deui pada kikituan teh da geus maka harti ku urang mah Pak nya cukup ka sawah ka kebon bae geus alhamdulillah teh baheula geuning mah bae bisa dahar, bisa udut, bisa ngopi, alhamdulillah di sawah ge alhamdulillah Pak. Tah eta ya. Mata ulah ngarangsa gengsian ya rehna dina zaman Kiwari mah zaman canggih teh da barudak ayeuna mah beda aja. Nu diheulakeun teh nyaeta gaya hidup. Lamun digawe teu berseragam teh zaman Kiwari mah gengsi katinggalin zaman nya wajar kana kitu namanya da ku kolot ti sakolahkeun luhur ti SD nepi ka jadi sarjana teh ajang keur naon atuh manehna teh disakolahkeun teh ya supaya jadi jalma emang lamun teu disakolahkeun jadi naon Pak? Dietok. Paribasa jang, paribasa. Jadi jalma teh jadi jalma nu terhormat ya, anu boga pakasaban nu hade, diseragam.
jika pegawai negeri teh ya canteuna meureun jadi tentara jadi polisi meureun jadi polwan ya jadi pegawai bank atuh itu ya matak di mana keisuk pageto bising boga budak mah sok dididik ya disakolakeun udah di mana tuh boga budak bapak wajikan ngecan boga matak burus ya teh kawin batur geus karawin geus baroga budak sia mah dek delengohan wae sia teh hoyong mah hoyong atuh Pak ada can jodona we atuh pada kumaha atuh da kulayaban mau kulayaban matak sakali-kali mah ulin ka ditu ka kota sia neangan jodoh sia teh ulah ka sawah jeung ka kebon we sia mah rajeun bobogohan jeung domba teu da ningge ulah kitu coba ngengerakeun teuing atuh dah carita teh atuh da sia mah diperhatikeun teh tapi kentena naon ya cok ari nu ngaran jodoh mah di udag-udag meureun lumpat di udag-udag mah bang insyaallah kege nyampeurkeun saha nyaokeun di sawah keur ngarit atawa keur macut teh aya awewe kadinya nyamper meureun mata kitu ge jodoh meureun ja mudah-mudahan we atuh Pak dari jodoh mah jorok cenah ge di mana panggihna wae kadang-kadang mah teu di ditu teu di dieu buat teuing mah simkuring ge nya kitu Pak buat teuing mah panggih di sawah meureun kitu Pak jodoh teh tah ya sabari ikhtiar we ya kitu nu matak da zaman kiwari barudak zaman kiwari mah geus wajar we maneh mengikuti gaya hidup tapi lamun bisa mah mengikuti gaya hidup teh cik gaya hidup anu ulah mewah deui naon ari mewah deui teh ari gaya hidup didahulukeun diutamakeun ari pagawean nyangan gawe dipandeurikeun ngurus ari awak teh urusaneun teh biayaeun komo lamun awewe mah meureunan beuli listrik mah beuli bedak mah wah segala macam da awewe mah loba atuh ninge pernak-pernik teh itu diutamakeun ngaranna gaya hidup teh sok kudu balance naon cenah ge make kudu balance di mana urang mengikuti atau milu kana zaman sok diselaraskeun digawe we heula digawena geus teu kudu hayang kitu mah hayang kieu mah diselaraskeun we jeung pangabisa urang kitu kayak di mana geus gawe karek lupakan gaya hidup dek di baju mah dek make gelang mah pake emas deunceum mah papakean dek mewah marek pulang unggal poe ka mall ulin ari geus digawe mah gitu nah eta berarti ngajalankeun gaya hidup ngajalankeun gaya hidup berarti kudu bisa gawe heula wakakana gaya hidup heula lamun geus kana gaya hidup heula can gawe can boga pendapatan beundeuh kumaha piraku rek mementang we ka kolot keur mah keur sakola dimulai SD nepi ka sarjana ayo diberean we ku kolot cik di mana geus lulus teh sakolana geus tamat geus boga pangatih heug neangan pagawean heula wa kamantingkeun gaya hirup heula sok digawe heula ke di mana geus gawe karek bisi ek nurutan cara batur mah dek meuli motor mah eta teh salah sahiji teh
salah sahiji gaya hirup teh hayang boga motor teh. Itu matak digawe heula. Waka ngaheulakeun gaya hirup. Di mana geus gawe mah dek meuli baju alus bade diseragam di segala macam insyaallah ya. Itu nya syukur-syukur cenah pagaweanana ge da istimewa teh gaweana ge di perkantoran da di perkantoran mah sandeuna ge meureun make seragam ya. Itu ayeuna mode zaman kiwari mah di mall tetep meureunan make seragam. Itu tapi ulah eleh geleng ya. Di mana menang pagawean heuk pagaweanana pagawean seperti biasa ulah eleh geleng. Kukumpul we. So saha nyao anu gawe biasa-biasa bae bisa ngaleuwihi pagawe meureunna. Itu boga imah mah boga sawah mah boga kebon mah segala macam ngaratek ya. Gitu aing ngomong teh kawana karep itu ja. Dan batu Pak saeutik gede geda penting mah bisa ngomong Pak. Bisa ngomong gak bisa ngomong ya. Tapi ngomong-ngomong ieu teh Bapak teh ngomong teh ngalantur ieu teh. Teu jelas ieu teh ka mana arahna jang. Kapan eta jelas Pak? Ka mana jelasna? Pan eta nyaritakeun gaya hirup teh utamakeun digawe heula waka kana gaya hirup. Itu di mana manusia we cek Bapak teh bieu. Ari kana gaya hirup dek meuli motor mah, dek meuli mobil mah, dek papakian alus mah, dek make mas reunjeum mah tak itu meureun Pak. Tah eta jang. Tapi da zaman kiwari mah teu loba oge ya. Anu ngutamakeun gaya hirup barudak ayeuna mah momotoran mah. Padahal mah eta teh motor teh nang usahakeun nang meuli kolot mah teu nganjuk-nganjuk eta teh ja. Motor dibolok-bolokkeun gerang gurung kantun digeber. Kitu ja. Gandengan batur. Nya milu ka zaman cenah gaya hirup na aing mah kieu cenah ge sedengkeun manehna teh can digawe eta teh ja. Kumatakna teh. Cik lah. So di arajar jang hayang kikituan masuk di gararawe heula. Sing bareunghar sing jaradi imah sing baroga imah sing boga sing agal milikna eta ja. Keun gaya hirup make nuturkeun jang ari boga mah pasti segala dibeuli. Da ari masing-masing jalma pasti loba kahaya. Itu sing inget ya. Kurang teh dilahirkeun teh boga kolot meureunna ja. Sok mun bisa mambulang tarima heula ka kolot. Tapi dari nu jadi kolot mah geus ningali budak mapan hirup bisa gawe alus geus senang geus alhamdulillah kolot mah geus teu nunggu-nunggu hayang dibere. Nu penting mah nyeuleuk budak soleh. Bisa gawe nya bisa kukumpul bisa usul sorangan geus alhamdulillah kolot mah bunga kacida. Eta we dibalas kuno kitu. Kolot mah geus bunga dibalas di lain dibalas hayang dibere duit hayang dibere harta. Dibalas ku kasolehan kayak di masa hirup manehana alhamdulillah bunga kolot. Terus Pak duh kampura we da abdi mah tacan bisa ngabalas ka bapa da sakieu kayana keun teu nanaon pan tadi dicaritakeun ku bapa. Kolot mah nyeuleuk budak bisa gawe we ge utak atek boh ka sawah boh ka kebon geus alhamdulillah kolot mah teu hayang dibere kolot. Itu tapi lamun kolot ningali budak disakolakeun di SD nepi ka jadi sarjana geus lulus sarjana kadon ulin teu paruguh gabung jeung anu teu bararenar nyeri hate kolot
Capek-capek tileletik diurus nepi ka gedena heung jadi kitu jadi baragajul hirupna. Jadi hate kolotna. Geus teu bisa diatur ku kolotna. Tuh. Sok. Kolot saha deuleu anu ngarasa senang ningali budakna jadi baragajul komo bari daek cocorokot ka barang batur mah. Hah? Kolot saha nu milu senang. Nu milu bangga saha? Eueuh. Matak barudak ayeuna sok tembongkeun rek males ka kolot bageus teu kudu-kuduit. Geus teu kudu ku harta, ku kahadean we akhlak. Tembongkeun kahadean. Kaprihatinanana heuk kolot mah bungah kata lamun jelema budak awas kitu. Nya bisa dengan gawe sorangan bengka ditu bengka dia dengan pagawean sorangan bunga kolot sok komo bari geus meunang pagawean itu teu hayang dibere kolot kumaha manehna senang bahagia ge geus milu bunga kolot mah asa bener-bener dibere tibatan leuwih ti harta diberena itu regepkeun barudak ayeuna ieu barudak zaman kiwari ayeuna hayang males ka kolot mah eta we tembongkeun diurus dileutik nepi ka dewasa disakolakeun nepi ka pinter nepi ka lulusna teh sok tembongkeun tah hasilna teh tembongkeun ka kolot nya itu leres bala insyaallah we lah suk pagi itu mah tuh abdi bade dipasihan bapak dibere naon ya da geus bapak mah geus ngarasa dibere diberi naon pak pan eta sorangan teh sok rajin ayeuna mah ka sawah daek popela daek naon ngaranna teh popelakan di sawah daek ngurus domba daek ngurus sasatoa nu intina mah teu malas sorangan teh diuk wae geus alhamdulillah asa dibere itu malah mah bapak mah jeung dibere ku sorangan cek paribasana beas 2 kintal kajenkeun teh diberena tapi maneh bisa gawe soleh jeung jujur teu baragajul bunga pisan bapak itu ya atuh nuhun pak ari kitu mah pak alhamdulillah pak ari sidawala kumaha sadewa sidawala ge sarua nih rajin manehna daek ka sawah daek ka kebon ngurus sawah ngurus kebon alhamdulillah sanyajan di sakola teu nepi ka luhur ge manehna alus sakitu mah bisa nyieun sagala macam manehna mah resepna teh manehna nyieun teh hobina teh nyieun kolecer bener pak saya teh mah geuning hobi bisa nyieun kolecer da ijama mah beda-beda cakeun bae itu da aing ngomong teh geus lila tenjang dia teh sok tuluykeun ka mana sidawalan eta teh tadi mah di Lebak pak sok gerawan we bapak bade ka mana bapak mah kacai heula sok tuluykeun ampun teh kolot aing alhamdulillah kolot aing mah nu ngaranna kolot mah sok tara tugah tagih geus ningali budak bahagia bae geus bisa usaha geus bisa neangan rezeki sorangan geus bisa ngala duit sorangan alhamdulillah kolot mah geus teu hayang dibere jigana teu bunga we nu aya nya eta teh mangrupakeun hiji kabanggaan keur jadi kolot lamun boga budak tuluy manehna disakolakeun dididik dileutik nepi ka disakolakeun nepi ka jadi sarjanana tuluy budak teh bisa keluar sekolah teh geus keluar sarjana pek nyangan usaha sorangan ngalamar ka itu ka dieu deuk meunang pagawean kolot mah geus bungah pisan teh sigana teh sok mau budakna langsung meunang pagawean madu
nya hiji kebanggaan nu jadi kolot teh tanding eta teh kolot teh berhasil coba bayangkeun lamun boga budak ti leuletik diurus disakolahkeun di sakolana teh ngaladun ongko bener itu terus keluar we ti sakolana ulin bare-bare gajul mabok mah minum mah ulin jeung nu teu baraner daek teh colokot ka barang batur sok teh nyeri hate kumaha eta kolot sedangkeun ka hayang kolot mah hayang lempeng hayang ajeg budak hayang boga usaha hayang soleh hayang solehah itu matak sok dipararikir ku barudak ayeuna teh kolot mah teu loba kolot mah pamenta teh kolot mah hayang jadi budak soleh eta gitu nah eta pamenta kolot teu hayang dibere kolot mah sebenarnya punyeuleuk ku bahagia budak bisa usaha sorangan soleh nya kolot mah geus bunga teh hayang dibere kolot karena eta teh salah sahiji pamere ti budak tandaning budak geus bisa malikeun ka hayang nu jadi kolot kitu alah ampun teh sok sing saroleh lah barudak zaman kiwari nya oge zaman kiwari mah zaman medsos teh geus pararinter budak teh nya sok gunakeun dunia medsos sing bener sing hade nya ulah dipake nu teu barareunna teh pake mah pake usaha we medsos teh bisa medsos dipake usaha ge sok jualan di medsos nya itu naon ngaranna teh alah mintonkeun ka hobi misalkan jika dewe hobi manaon we misalkan hobi masak sok atuh dipintonkeun sebagai tutorial di dunia medsos itu naon we pokona mah yang penting mah hade itu ieu mah medsos dipake ampun teh nya hayang ku hayang na meunang duit teh sampai bubuligir ampun teh eta mah lain contoh eta mah selain di medsos teh sok diutamakeun mah digawe we neangan pagawean ada loba sebenarnya mari daek mah asa daek umur lamar mah insyaallah mau lamun zaman kiwari mah da zaman dibarutukeun barudak pararinter teh itu butuh jama barudak nu parinter IT ayeuna mah mata sok ayeuna mah neangan pagawean nu hade di mana we gawe mah nya aduh ampun teh wala kabadayan on bisa naon atuh aya naon siapa kadi we kadi atuh aturan dewek ge dek naon atuh nya motoran ge aos dek naon karena barang bere wae si monyong sia mah ai di geruan teh maksudna mah baturan aing dieu itu batur atuh da beureuh nanti dege kadeuleu apalang ye kagok di lebak si monyong sia mah buru sia ka dieu keukeuh lah sabar keukeuh lah adi keukeuh pisan atuh sia da gerade di dina keur ombeh si monyong sia mah unggalna di geruan ku aing sia teh mah kitu wae euy ada ari tajam ada teu bisa dirasakan ku sorangan atuh daning ye nya aing mah dek naon bae ge gerak-gero wae hayeu nya mules ieu teh loba teh ngada sabrang jeung nama euy nya keur usum panen usum cabe deh mata kuruy itu daning ye lah aing mah ieu ngagerus cabe loba teuing tadi teh alah dek naon atuh gerak-gero wae siapa duduk dulu ya ayo kumaha duduk dulu di batur dewek ampun teh aing balanceuk teh borangan pisan sia mah borangan sia teh dau batur deuna dek naon atuh sok ya kuring di sini dieu moal ieu teh jangan naon sia teh jangan liang anjing teh liang naon
liang jangan nyecepkeun anak sok tanya we bayi lagi ah. Ampun teh ya. Pada isya mah aya sorangan mata aing harap ieu deureuy nyaritana aya batur mah. Itu nyasok dek ngomong naon, dek ngomong naon sok. Lain teh. Tadi dewek ngobrol jeung bapak, yang ngobrol naon? Masalah ingun-ingun. Nyanaha ingun-ingun lah, dek dijual. Siap. Waka dijual pan leutik keneh domba teh. Itu leutik keneh domba teh kewe rayagu. Kapan ieu teh dek badah. Urang maraban domba geus lila. Dombana mah geus marejeuna jualeun teh padahal mah atuh cik ngomong ka bapak jual atuh dua mah yang harapan munggah teh. Buku da aing teh ngomong kitu teh. Dan aing poho. Tah kitu dari siapa pohoan tuh ning dek ngomong aing teh. Dek ngomong jual embek mah dua mah yang munggahan. Pan ieu teh sagedeung teh bulan puasa. Beh dituna bakal lebaran da urang balain pegawai negeri atuh da mal menang THR. THR nanti dinya ngurus domba teh tanu bapak. Tuluy kumaha? Kek ngomong. Asa ka bapak. Ngomong naon? Si anjing ngomong domba dijual, ngomong domba dijual, hitung-hitung THR 2 hiji mah ya mah. Tasuk bae tunggal tenggel bae nage aing mah tutup kebiasaan sorangan mah tunggal ada sia mah diajak ngobrol teh kitu sia mah ngajak PPSA jeung aing teh di sini teh sia teh aing ngobrol jeung sia teh kitu satu aing balik aing heula sabar. Aduh lah ngambek, jangan ngambek ya. Si anjing teh bau deui sia teh. Aduh ampun ting. Tak kitu maksudna teh. Oh jadi domba teh minta dijual 2. Ngomong ka bapak. Domba teh aya 12 teh. Dijual 2 pan tinggal 10. Jeung jang munggah we atuh pada ieu teh dek ngaharipan puasa ieu teh. Itu berbapare panilak kene masih kene hejo. Nya sih. Buku da eta ge da geus kapikir padahal mah nya ku kuring ge. Ngan kuring mah teu bisa ngomong da bising dicarekan ku kolot. Nya kahayang mah sarua akaja kitu. Domba teh dijual heula kitu 2 mah. Yang persiapan munggah. Tinggal sabaraha poe deui akad munggah teh. Itu. Geus dewek ngomong lah. Beujeuh mun ngajual domba. Meunjeuh pisan atuh. Ayeuna lamun tina domba teh jual teh meureun dijual 47 jutaan. Dina leutikna 2 jutaan, 2 hiji teh meunang 4 juta eta teh. Cokot pe 3 juta simpen 1 juta. Anu 3 jutana bagi 3. Bapak 1 juta, kuring 1 juta, si Aka 1 juta. Sia bisa we ngatur. Atuh da kudu adil atuh da Aka sasaura capena. Si Aka ngurus, kuring oge ngurus apaan. Kitu. Si Aka maraban, kuring maraban. Oge, geus lah kumaha kewe lah pokona mah. Da dewek ge jarita lah ka kolot teu. Monyong, saja. Naon eta teh? Domba. Lain. Dua naon euy? Cepat. Kan. Barsya. Di dia kan. Agak di mana? Wih, sudah ditangkap baik sia teh. Kemana baik sia teh? Hari agan kemana wae? Abdi mati tadi di dieu. Wah. Dewek geus jangan jadi tukang dieu sia. Belah mana yuk? Tonggoh ganda tonggoh. Waduh. Pak, jangan baik sia teh.
lieur aing jangan geus bengkat ieu. Mun atuh ngirain abdi bade naon atuh tuh. Agana tuh sembah kabeh sembah pangabaktos juragan. Oh, tarbo. Ti abdi oge teu ka kantun. Juragan, tarbo, pala. Juragan Bima euy. Da wala. Naon akah? Gagah kitu euy. Nya gagah atuh da tentara eta mah. Oh ira aing bisa papagian kawas gitu. Tinggal meuli wae atuh naon hesena. Geus teu monyong ulah tadi ting kadengeun. Nah atuh emang kamu kadengeun. Era dewek euy. Heeh. Woi, saya teh ngobrol naon ieu teh. Masalah ieu kan. Masalah dek ngajual domba kan. Jual domba. Mun kan, usaha. Siagan mah. Domba musim nu abdi atuh kan. Nu abdi bapak jeung si Dawala. Oh make dijual teh. Masih monyong. Nah make dijual. Oh atuh da naon karena teh priyogi atas juga pan ayeuna teh naon dek munggah teh kan. Itu udah munggah ayeuna teh. Aja dek munggah gaduh atis kedik-kedik acan. Oh, dijual. Mun kan. Raon jadi bisa. Harus monyong. Yang naon cenah duitna. Alah agan. Itu biasa we atuh pan tadi dicaritakeun kan yang munggah. Munggah teh kan bulan puasa pada deket bulan puasa tinggal sababaraha poe deui kan. Pada puasa ieu teh. Oh. Puasanya mohon kan pada puasa ini agan pada puasa tuh coba aduh agan madura aduh ampun teh kayak oyong aduh aing sindrong kan nasi akan ada dan ninggal heureyan wae begitu kan wah agan sok puasa rok kan rok Jadi monyong, osak. Oh muhun. Aduh ampun teh. Nya. Oi gitu. Bawa domba sabarigi. Kan? Wana sabarigi. Monyong. Aing mah tanya wae atuh dengekeun coba ka jelas. Ieu teh jelas atuh ngomongna. Dombana sabaraha hiji? Oh. Dombana teh aya sabarigi kan? Aya 12 kan? Oh 12. Mun kan? Jual sabarigi? Kan? Dijual sabarigi? Dijual 2 kan? Kangge munggahan. Itu ketiga 2 acis, Pak. Oh. Ulah dijual atuh ikut wae sina golode. Abang gagan apa dicaritakeun pada gaduh acis. Bade munggahan kan, bade munggahan ya teh bade munggahan. Oh, butuh jang munggahan kan? Butuh jang munggahan. Sina menong. Deuh aing ampun teh. Butuh jang munggahan cenah. Oh. Mun kan mun. Mun. Butuh jang munggahan kan. Itu mata ka jual domba. Oh, bulan jual tuh, kan? Bulan jual. Mun kan ulah dijual, atuh kan meureun teu tegeng aceus atuh beuneuran. Dek kumaha engking yang harapan bulan puasa. Oh. Bakal di bulan puasa kudu ngadaran duit. Aduh, aing. Boga dunungan teh ampun belet-belet teh geus monyong. Naon sia kadengeun? Duh, deui dah. Belet pisan boga dunungan teh euy. Wijang naon cenah ge, paling wijang bulan puasa. Yeuh agan, bulan puasa teh loba dahareun ge teh. Weuh. Banyak teh bulan puasa loba hakadeun mah. Agan mah. Nu garana bulan puasa mah yeuh, kan hari sore teh rame, isuk komo rame nu ngajualan segala macam. Agan teu apaleun, mata butuh duit kan teh. Aing buka kadege. Kan? Mereka denge. Dengan kan? Bulan puasa.
Itu bulan puasa. Oh di bulan puasa. Lobahakan dan pada puasa teh. Aing. Agan maya lamun buka teh buka agan. Aing bet. Maya ngejelasin monyong. Esok wae jelaskeun sorangan. Aing kudu lieur kan ieu lamun bulan puasa teh ieu ari sore teh urang teh butuh ibarat jegan ibarat jelas kan jelas mencina monyong sing jelas eueun teh kaki gede kan jadi lamun bulan puasa maya pan urang teh puasa kan tah ari sore teh kan urang teh butuh jang buka puasa kan oh tah butuh jang buka puasa beureunan urang teh pan kudu boga duit kan. Oi, kan? Uloy. Kumaha? Siapa? Uloy kan. Ampun jeung monyong. Aing sakieu. Aduh ampun teh. Alah. Oh tuluykeun kan? Tuluykeun. Nah, jadi lamun pas dek magrib teh urang teh ngabuburit cerita kan. Bos. Tah ngabuburit kan. Tadi mana ngabuburit lamun urang misalkan ka jalan bawa ka mana tempat urang teh buku jang persiapan buka puasa kan. Tah urang teh lamun teu boga duit teh moal bisa buka puasa. Usah teh boga moal bisa buka puasa sia teh bisa wae pada cai. Aing. Banyak piraku cukup cai unggul kan. Pan bisa cai ge penting ngabatalan we sia teh. Aing mah. Kedagan pan lapar. Jadi jangan persiapan buka puasa tapi orang teh kudu meuli gorengan gitu kan. Terus masak kan jangan ke buka puasa, beli kurma itu kan. Yang persiapan buka puasa beli dahareun gitu. Tah eta kan. Sia teh ngomong atuh tadi. Agan. Tidak aku agan teu apa teu paham tidak agan aing mah. Alieurkeun agan mah. Besi wae atuh. Itu. Jadi lamun dek buka puasa tadi persiapan yang buka puasa gitu. Beres kan? Nah. Jadi kudu dahareun. Arti itu mah. Bukan kan? Arti. Masih ada monyong? Ngarti. Aing mah. Siapa awasan jelina? Nyawas atuh kuring mah. Masih jalma gegerendang teh kajauhan ya kadenge ku kuring mah. Alah ampun teh tak gitu kan. Jadi cuma teh dijual jadi. Atuh jadi kan tapi tak nyarius ka bapak. Jadi ku ngomong lah ka bapak. Mun kan ka bapak cuman. Soalna kan abdi mangan saukur ngurus ungkul domba teh ai domba mah gaduh bapak sadaya. Buka bapak kabe, bapak sebat, mun kan, lu jauh sorangan, mun kan, terus dek dijual, mun kan, arti, tuli kumagan, kaharti kumagan, ay menurut agan kumaya kan, ay kaulah pakyo, kumagan kumagan. Kau lama ke domba ulah dijual. Agan mah. Pan butuh jang buka puasa kan, butuh jang buka puasa doh. Apa? Bontong dijual domba. Ke saya dibere. Nah, yo. Nah, lamun gitu mah lain deui kan. Lamun di pasian gitu mah. Jadi mau jadi dijual na. Butuhnya sabaraha kan? Butuhnya sabaraha. Naon cenah monyong? Butuhna sabaraha? Tepira kan? Udah kumaha teh? Jelas atuh teh. Cukup sabulaneun began selama bulan puasa. Sabaraha atuh teh? Dan 2 juta ewang macekap kan. Bapak 2 juta, abdi 2 juta, si dawala 2 juta. Gampang. Jual we domba deui. Ampun teh jiga teh dibere aing mah.
Ampun teh jangan malah anak jas bunga ini mau dijual domba teh. Oh kun. Drag. Bos domba ulah dijual. Tapi eta domba milik kaula. Oh domba ini bade dipeser gua kan? Eta boleh ku kaula. Tapi dulu ikut urus keserangan. Oh siap kan lah di hari gitu mah. Jadi sabaraha kan buka bena. Dombana dijual sabaraha? Sadaya 2 hiji. 2 domba teh bios lah. Sabaraha monyong? Nya teuing atuh. Dek dijual sabaraha? Kai mah. Berapa monyong? Oh geus 6 juta we bikeun 2 hiji. Jadi 3 jutaan. Oh jadi 2 jutaan dibagikeun. Nya eta. Siap lah. 6 juta kan? 6 juta. Mun kan? Lagi. Kemana lu dijualna? 2 kan? 2 6 juta. Mun kan 2 teh bios lah 6 juta. Oh, siap. Saya kayak duitan. Kun, tapi wayahna urus kusurakan. Lobana. Kayak Rayagung. Loba jual. Oh, siap kan? Siap. Wah, ay kudu ngaluarkeun duit ya baturah. Duitna. Alhamdulillah teh. Nun lah, nun. Jadi eta domba buka kaula anu 2 mau puju. Bejakeun ka Persemar. Lain persurakan teh bebeja ka Persemar teh. Hengke dombana kudu di ya deui terjadi dijualna. Jadi kan. Da pasti bapak ge butuheun kan. Tenang we kalem. Jangan dimakalem kan. Geus bapak mau urusan abdi we pokona mah. Agan mah terang gaduh domba we di dinya. Awas yo. Domba na masih kana dak ku Bapak Semar. Dikira masih kana Bapak Semar padahal kesudutan ku dewek teh. Bener kan? Tenang ban. Wala teu teh bantuan atuh teh. Nya teh dibantuan kumaha? Bantuan ngomong ka ditu. Ngomongna kumaha? Tanggung jawab gitu duaan teh. Nya atuh lah. Agan. Wala. Geus tanggung jawab simkuring sareng si Aka cepot. Gitu kan? Good. Awas lo. Bunda mau make sih kena bermasalah ke aing hayang direbutan jeung Bapak sia. Tidak apa tuh kan? Beres bukan nama abdi mah. Terus gitu bae lah. Agan beri ke mana? Agan beri ke mana? Biasa we. Jalan-jalan atuh teh ulah karekol di dia atuh teh. Ini ke mana anu itu ulin. Gaul pisan sia mah hirup teh. Sabang hirup teh jeung ngurus bae domba sama. Agan magan pan ari ngurus domba mah jadi duit kan. Bieu bae kaman jadi duit kan. Tapi bener. Ya teh laguna. Aya kan bener kan laguna aya kan domba teh domba. Aya. Bener kan aya. Buat laguna. Turutan atuh kan? Boleh ya. Sokan turutan kan. Ampun lagi. Siap kan turutan? Sok. Domba-domba kuring di mandian ku kuring. Sokan. Domba-domba kuring di mandian ku kuring. Di monyong. Aing ampun ti siapa kok mamatahan. Nanyakeun we ka aing deui wae. Gua aing kitu nyaho. Monyong teh sia. Baik kadigan. Teu jelas siapa. Baik kadigan. Domba-domba kuring di mandian ku kuring. Tuh kan. Domba-domba kuring di mandian ku kuring. Di paraban ku kuring. Di paraban ku kuring. Udah deh, teh lilat teuing teh. Cagul yo. Agak mah aralan gini kan. Udah cagul teh. Udah sina buh ampang gitu. Heula teh kan mikir heula teh agan mah aing mah. Agan mah teu sabaran agan mah. Lain teu sabaran di Jawa. Kesel aing guanana siapa? Aku mau pagahan lagu siapa?
kumaha. Sokigan. Domba-domba kuring dimandian ku kuring. Domba-domba kuring dimandian ku kuring. Diparaban ku kuring. Diparaban ku kuring. Anak lagi anu kuring. Wah, anak lagi anu kuring. Banyak saya kali kena anak nadu kuring wae saya teh pancen dina acan ku siana. Ampun teh aing mah bisa kacau-kacau lah. Kis. Woi, sudah tiba-tiba siapa? Domba-domba kuring dimandian ku kuring. Tiba-tiba anak nadu kuring ira sia teh dikawinna dombana. Agan malah. Bisa agan malah. Tentang dibahas kan kemana? Jelas siapa? Tiba-tiba anak nu kuring bahas siapa? Menang sahat kita anakna. Ampun, tinggal guys tong dibaca. Agan bade kamanain agan. Tek di dieu we heula. Aing mah agan mah. Kan bade uwih agan teh bade ka mana teh teh. Oh dek kasuk we ka ditu ka leuweung ka kebun. Dik naon dik larian naon kan? Yo, teh duh. Dengan puyuh, kan? Dengan puyuh, masih ada monyong. Dengan puyuh, aing mah. Puyuh yang naon kan? Ujang naon wae atuh mah, mah dewe. Dah, hasil. Sakitu we, bejakeun ka bawah. Eta domba nu dua. Bejakeun nu kula gitu. Geus balik sia. Ulah bodoh sia. Kehanas. Bapak Semar ka dieu domba pasti keneh ya aku ku wasebat sia. Wah bahaya sia bit aing dapur bener. tenang pona mah beres beagan malah beres beagan mah eta domba bakal diurus ku abdi bakal digedean kira jagung bisa dijual di kan tah kitu teh beudah begini domba kuring dimandian ku kuring. Wah, gusah, kacau. Ampun, ting, aing. Alah, agan. Tak gitu siapanya. Siapa kayaknya juragan gitu kaca. Nya tidak orang mah hiburan mak apa ya tuh. Batur mah kaguguan nih kajian teh. Nya nu penting mah urang mah ngahibur sorangan we gitu. Akak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di jero? Eta di luar saha. Siapa? Di jelas siapa tuh da? Si jelas satu saja ya di jero saha? Kuring di luar saha? Ya kuring atuh di luar mah. Wah itu teh sarung teh babaliut kieu euy. Ampun ting. Saha di? Alah. Nyandu ka teuing teh saha? Perdamaian banyak yang cinta damai tapi orang semakin ramai banyak yang cinta damai tapi orang semakin ramai bingung ku memikirkan perdamaian wah siap tunggal-tunggal wae sia haji aing tunang we aing hiburan dah hiburan atuh sia teh tapi saya ulah tunggal-tunggal kaing sia teh hiburan boleh main tunggal-tunggal wae siapa cager sia wala alhamdulillah cager haji sesalaman heula tuh oh boleh mah boleh cager kumaha kahirupan di ditu ya atuh esotkeun heula leungeunna poho kumaha kahirupan di ditu kahirupan di mana di negara naon negara sorangan di ditu
Ya biasa-biasa aja, be aja seperti yang dulu. Itulah. Ah gitu atuh. Bojawa, cagel. Alhamdulillah cager. Syukur aja cager pada. Alhamdulillah demi Allah aing euy kamari mah. Naon? Ah, panen aing. Pada naon? Aduh demi Allah aing. Sampai kemerkaan aing. Kemerkaan naon? Aduh demi Allah aing. Naon atuh sia teh? Demi Allah we sia teh. Ih sama. Teu nyahoun aing jeung aing teh. Aing geus panen. Panen naon? Panen naon? Panen kadu sia. Si anjing teh mau tadi sia teh panen kado itu. Le kadona eueuh geuning sia teu mau ka dieu. Demi Allah aing. 2 tangkal ya, nu 2 tangkal deui karek diajak kembangan. Anu 2 tangkal deui geus mulai perantilan. Kabehna teh genep tangkal tah anu 2 tangkal mah ku aing kamari geus dijual saparo. Dialah saparo. Sia teu mau ka aing geuning teu mau ka dieu. Teu mau ka dieu sia teh kaduna. Siapa? Da sorangan teh nyamper. Demi Allah aing aduh, kumaha aya budak dia nyamper ke aing. Aduh. Alah pokoknya mah jeung barudak di nya aing mah tuan ngalah malam mah. Waduh. Aya nyaho sorangan. Naon sia? Naon? Kaduna teh kandel. Kaduna kandel. Ui lamun situ, geunah ya. Matak sia teh kaseureun uling ka imah aing. Matak lamun aing keur ka kebon teh bantuan sok ngorek kebon. Ngorehkeun kebon. Atau maturan minimal lah. Saya dibere kado mah bisa butuh sasebeuna ge heuk hakan jeung tangkal ka dinya. Diajeng sia. Eungeul sia ku aing. Manya aing kudu ngadahar jeung tangkalna. BC we atuh sia teh. Goblok teh sia. Goda aing teh beruang kudu ngadahar tangkal kado. Allah ampun, teh geus sila sia di dieu pot. Geus sila. Wah saya mau 4 jam mah. Waduh, hebat 4 jam. 4 jam. Geus menang naon di dieu? Yen teu menang naon da jam teu keur gawe ieu. Bisi wae atuh. Pala sia. Naon? Menang naon sorangan di dieu? Teu menangna naon? Tong si ngabobodo sia teh. Menang naon atuh? Baru teh si Dewala. Teh si Cepot. Naon teh si Cepot nah? Teu sia teh tadi. Gau sia teh bade teu ngomongna naon sia teh. Tadi sia teh ngomong naon tadi? Da aing teu ngomongna naon atuh sia teh. Aing tuh sia kadege teh kucaran. Nya ngomong naon da si Cepot mah teu ngomongna naon? Aing si Cepot tadi ngobrol di dieu geus aya sabar jam tadi teh? 2 jam. Tah eta geus 2 jam. Si Cepot sia menang duit. Si goblok teh sia nyawa wae aing menang duit teh. Cek saha menang duit? Cek si Cepot. Ada si Cepot teu ngomongna naon ieu teh sok ngayang. Si Haji demi Allah tadi ngomong si aing. Ngomong ka aing tadi. Coba. Naon da aing teu ngomong si teh, teu ngomongna naon. Aing demi Allah tadi kadege ka aing. Menang duit sia ngajual domba sia. Genep juta, cik atuh mencing aing. Naon sia da aing mah teu ngajual domba. Si itu nu ngajual domba tah sia. Kanyahoan sia ayeuna mah. Cepot. Sorangan sia teh ngajual domba mah. Tuluy kumaha sia teh lamun heueuh aing ngajual domba? Sok teu kumaha sia teh? Atuh sia teh kan demi tetangga atuh kai uang denge atuh sia teh kai sabungkus mah 2 bungkus rokok. Piraku sia rek tega kai. Aing masuk maturan pas sorangan ngarit ku aing di baturan malah masuk maturan ngarit segala macem. Aing aya wae piruji teh. Aya naon soranganna? Aya naon? Hayang kawin hayang kawin geus teu kuat mangga tahun
Jangan. Hayang kawin, hayang duit atuh sia teh. Udud bae 2 bungkus mah atuh kain ka duit ge. Oh sorangan hayang duit jeung udud. Tah lamun duanana teu naon. Mun bisa mah duanana. Si anjing teh sia saraka-saraka teuing. Dah. Mana? Oh tah. Aing pada mere dialungkeun. Lumayan bae beli udud. Alah ampun teuing. Mun saga manehna kiwari aya gigireun meureunan hate moal tagiun dirungur gandrung atuh ka mana hati mana kekerah ngelepat di lamunan hiburan atau siapa nyaranyi atau ulah kabar temu wae siapa aku geus boga duit siapa tapi nggak bertemu wae lain masalah geus boga duit nah sia teh daing mah tadi ngobrol ya teh ngobrol masalah penting ya teh. Ngobrol naon lah penting naon kelain ya nangkuna di mana itu penting naon sia teh penting ya teh bikin masa depan oh ke masa depan oh itu ayeuna teh aji no ayeuna teh pan urang teh sababaraha poe deui teh ngarepan bulan puasa ya. Oh demi Allah aing pakari inget. Benar. Terus. Dek ngaharepan bulan puasa urang rencana bulan puasa kumaha ye? Rencana bulan puasa. Ya atuh rencana bulan puasa banyak puasa we atuh tar batur sia teh. Itu umum wae jeung batur. Bialo Kang Haji mah setiap bulan puasa we dan pernah batal bialo aing mah ajeun jeung paribasana dihareupeun aya hakanon aya wah segala macam wah teu kagoda Kang Haji mah teu kagoda ara anjing Kang Haji pokona mah geus taket we geus biasa pokona mah lamun misalkan keur puasa dihareupeun aya nu ngadahar naon Kang Haji geus biasa aja. Ampun teh. Jadi moal kagoda. Wah kagoda Kang Haji mah. Eulah. Cetek gitu mah. Kang Haji mah pernah baheula lain puasa bae. Di puasa teh lain di bulan puasa wae. Tuluy. Tah Kang Haji mah kajian lain bulan puasa ke osok puasa mah sedang kemis dah batak saya teh kudu sering hari puasa teh ulah padu saat bulan puasa bae nyeun kemis saya teh bari rezeki jauh balai saya teh karasa mialo aing Kang Haji mah lamun sakali boga kahayang teh sok langsung kecuponana. Dah Kang Haji mah sok rajin puasana Senin Kemis. Naon Senin Kemis teh? Puasa. Sok puasa Senin Kemis. Puasa. Kang Haji mah Senin Kemis. Puasa we ya Kang Haji. Tara kagodahan Kang Haji. Itu. Mata alhamdulillah nepi ka ayeuna ge Kang Haji masih sehat. Dalam menjalma sering puasa mah insyaallah bakal sehat. Beda jeung jamaah anu sering parahakan bae beuteung ge bucik teu tah jiga si eta. Si anjing teh sok ngawirang si eta karunya. Hampura. Si anjing teh sia. Si eta mah taket si teu puasana ka ngawas kitu ge. Oh gitu. Karena apa lah demi Allah dari apal dikana teh taket si eta mah puasa teh. Bulan puasa unggul kan beda si eta mah. Nya. Lamun hari Senin Kemis matara saya teh. Dari Kang Haji mah Senin Kemis hari puasa teh lah.
Itu diajar dilatih. Mata Kang Haji mah jago wae. Ai puasa ada wala. Nyaosok atuh puasa mah. Puasa naon sih? Nya puasa we umum yang batur teu barang dahar. Utara barang dari puasa. Nya tara atuh. Buka tara, nyaosok ari buka mah. Caka teh iya naon ngaranna teh tara barang hak aja teh. Nya kitu tak kira sabot. Kang Haji mah deui Allah lamun setiap Senin jeung Kamis teh puasa we pokona. Wah, bulan puasana usah puasa tuh. Nanti di bulan puasana mah. Nah, saya teh dibalik sama hari Senin Kamis puasa di bulan pas-pas bulan puasa henteu. Henteu hari bulan puasa mah. Teu puasa tak kumaha maksudnya teu barang dahar. Anjing sia. Berarti puasa hari gitu teh, eta puasa. Allah ampun teh. Itulah buat naon eta da urang teh ngobrol di dieu teh nya. Nyarita kenaon atuh da ngobrol ke nu ararane ieu pada hitung-hitung hiburan we lain hiburan urang keur ngahibur si eta we lain. Tambah tundus si eta wawan ari hayang peureum teh sok kadengekeun heula suara manehanana baceo gitu tah. Diregepkeun naon ieu teh nu kurangna naon kurangna sok diregepkeun teh si eta mah. Oh kitu? Si eta mah. Badak si eta mah lamun misalkan pikiran teh engke teh disetel deui ku manehna didengekeun teh dari manehna untuk manehna. Dari manehna untuk manehna. Tah eta dari manehna untuk manehna. Ampun teh. Ada soalnya dijieun ku manehanana nu ngomong soranganana didengekeun ku soranganana jadi dari beliau untuk beliau. Tah kieu sewala naon dari mereka untuk mereka naonna eta we pokona mah. Sigi ya Haji ampun teh teu jelas teh. Salam baktosnya warga-warga urang Kuningan sadaya mudah-mudahan atuh urang dina nyang hareupan bulan puasa sasih Ramadan teh mudah-mudahan urang sing paparingan kekuatan sing dipaparingan kekuatan jeung kesehatan sing paparikeun rezekina dijauhkeun balaina tah kitu we urang ka warga-warga urang Kuningan. Allah ampun teh euy urang teh hirup di alam dunya teh bener ulah ngagulung pe harta teh urang teh nya sakali-kali mah taubat urang teh nya. Urang teh ibadah mah keur jarang urang teh ibadah tentu dina ngahareupan bulan puasa mah cik atuh dari lumayan we atuh di puasa-puasa kitu nya ulah sampai teu puasa nya dari bulan puasa mah sabulan sakali setahun sekali lah pokona jarang eta teh nya dina henteu puasana mah kudu ngagantian kumaha lamun teu puasa unggal tahun unggal mendak bulan puasa teu puasa-puasa saya teh kabayang teh sia ngagantina kumaha eta unggal puasa teu puasa wae. Atau kali hidup jamaah, ayo sok diajar puasa itu. Ya lamun puasa, lamun geus dimimitian, ya misalkan di poe pertama puasa, geus puasa teh poe pertama geus lulus we. Nepi ka magribna, nepi ka bukana, isukan teh puasa deui. Tekurah karo dina poe kadua aya jalma keur ngopi jeung ngarokok jeung anu nikmat pisan. Istighfar buru kereketeun teh. Insyaallah kudu bisa merangan hawa nafsu, hawa setan. Itu sok ditahankeun. Gogoda eta teh gogoda. Pokoknya mah hari pertama, hari kedua, katilu mah gogoda. Geus mulai ke pertengahan lamun geus biasa mah biasa deui. Ke pas terakhir ya terakhir bulan puasa bisa mingguan ka puasa. Pitilu poe ka puasa gogoda gede bisa tah. Da ku sabab naon? Biasa nama geus hareupan bulan puasa mah kana sekarang ngembrak dina meja. Yang persiapan badak teh nu pingping hayam nu opor hayam wah segala macam gitu we. Jadi sok dikuatkeun lah puasa di mana lamun geus
sakali puasa 2 kali puasa katilu kali batal eta nu bakal manjang teh anu ngamimikeun ngabatalan lain puasana nu panjang teh biasana mah sok lamun misalkan bulan puasa sebulan full penuh tah dikawitan di mimitian sapoe puasa 2 poe puasa katilu poena batal tah anu bakal manjang teh nya eta nu teu puasana da kusabab geus dimimitian jadi dina kerteg hate ieu cek setan teh weuh samun geus kudu puasa kamari mah sia teu puasa teh teu naon sia teh juga sorangan kamari teu puasa maneh gering juga maneh kamari teu puasa maneh anu nyarekan eueuh tuluy we teu kudu puasa cek setan teh itu mata kurang teh kudu bisa merangan hawa nafsu setan ieu ampun teh jadi ceramah teh ceramah lain ceramah mah ngecobrak wae beda ceramah jeung ngecobrak mah beda ari ceramah mah di masjid nu dihareupeuna ge para ulama ieu mah kudu ngacapluk we ngacapluk ieu mah sakainget jika jamaah nu gelo teu jadi masalah ieu mah tewas ke pada jaga ieu mah ampun teh nya katang bener sok wae lah sakainget ku badinya wae nya nu penting mau ubar tunduh wae pokona tah eta jadi di mana bulan puasa ulah sok dimimitian teu puasa sapoe 2 poe tuluy we da kusabab bogodana bakal loba setan-setan bakal ngaganggu bakal ngabejaan manehna naonan cenah puasa tuh dulu situ udut ngopi segala macam baik betul nah saya teh nu nyarekan gitu Allah matara nyarekan ka jalma nu teu puasa matak mana tong puasa tah setan teh kabejaan kitu mata kurang teh kudu kuat kana godaan setan eta teh dibisikin telinganya sama setan kudu kuat dan puasa lamun aya nu ngadenge dina kertek hate atawa kadenge dina ceuli dina kertek dada dina pikiran segala macam tuh geunah teuing itu kalapa make es make susu tak eta teh setan tina otak urang keluar lumpat kana hakaneun lamun misalkan aya jalma awewe itu awewe geus pisan bahe nu nerkomolotot urang teh istighfar buruk kusababna eta godaan setan kudu bisa ngelawan orang teh itu sok diajar demi Allah aing ada baheula ya Kang Haji baheula demi Allah ngelawan merangan setan hayang puasa sabulan penuh teh kitu carana demi Allah aing ada baheula kitu tah deu puasa hayang full teh lamun nyeuleuh dahar segala macam astagfirullahaladzim istighfar huru maling geus indit awarung batur si anjing teh Jawa indit sangatnya menghindar tina hakaneun lumpat ka warung batur da teh teu kuat atuh tadi kayak ampun teh bener atuh teh ji ya mama muatan teu balik teh mah atuh teu kuat pada dina ajaran agama Islam mun teu salah ya geus sok sering ngadenge ari teu kuat mah tong masakeun bising makruh kitu mending kana tong puasa daripada makruh nya makruh mah kata mah keur mah dosa ongkos teh beuting lapar keur meh buka ya anu disebut teh boleh tidak puasa teh hiji jam gering terus dua jam anu gawe capek itu katiluna anu jaman di perjalanan dia misalkan orang itu di tanah mobil kereta segala macam lieur tah urang teh lapar menit segala mual itu teh boleh tapi tidak puasa ge ngan eta lamun teu puasa diganti di hari-hari berikutnya di hari-hari yang lain teh kitu teh malah ai pada ka teh nyaho geus kadenge ge batu ampun teh oke teh tadi jadi lamun dewek teu puasa ge misalkan sapoe 2 poe atau misalkan teu puasa full ge teu naon ge teu naon sabulan penuh maneh teu puasa teu jadi masalah moal dosa moal cek sama dosa
asal sorangan ngagantian deui sanggeusna beres puasa sorangan gantian deui puasa sabulan penuh batur mah barahakan sorangan puasa sebulan penuh eta ampun gitu-gitu kayak yang mending puasa ayeuna atuh puasa di bulan puasa tah eta mah tak heueuh tok mending puasa di ayeuna daripada kudu ngagantian gitu. Ada puasa usah. Ya udah kan puasa mah. Dah ada kemarin biasa bulan puasa. Tara kagoda. Benar saya tara kagoda. Sehingga puasa bulan kamari puasa saya baru bilang betul pada puasa sorangan barahakan. Pan keur udur, kuring keur udur. Pajak kang haji ge cenah kita di lamun keur gering mah boleh barahakan. Bising makruh kayak kadituna. Tahu atuh ingat keur gering mah. Beda deui eta mah gering mah. Tak gitu euy, bisa salah. Naon bisa salah naon ji? Hah? Bisa salah naon? Oh bisa salah kata, da aing lain ahlina. Cek baca unggul pada besok pernah ngadenge aing mah. Ngadenge naon? Heuh anu kita antara puasa jeung teu puasa. Bisa teu nyaritakeun kita lieur. Lain ge. Lamun nguseup ya lamun nguseup kan bulan puasa. Oh. Lamun nguseup eta kasebutna batal teu? Nguseup di bulan puasa. Nya, nguseup. Kan teh kabuburit ya dah tambah kesel aing mah nguseup teh kawalungan cenah kitu. Gitu. Tuluy pokok manehna teh. Oh kumaha? Pokok pas manehna ngasupkeun cacingnya Oh, tuluy. Dakar ge pohonnya Kang Haji. Oh, terus kumaha teh? Tah, lain jadi si cacing teh lain diasupkeun kana useup. Oh, tuluy di kemana kan dialungkeun? Si cacingna langsung dihuapkeun. Pohokeun manehna, eta batal teu? Eta batal teu? Tah, lamun pokok mah terjadi masalah. Pokok sama tah matake lamun misalkan pokok gitu tah buru istighfar itu da eta mah pokok terjadi masalah di pokok mah itu kan ulah lamun di mana pokok pura-pura pokok tah lamun pura-pura pokok mah eta mah batal geus pokona mah. Tapi lamun misalkan pokok bener-bener geus dina sungut ingat buru lepehkeun istighfar buru kacai itu bersiah. Oh gitu nya ngaji tah heueuh mun teu salah mah eta ya lamun salah dikoreksi atau dipelajari we ku sorangan tah kitu euy geus tanya lu kitu dari mah tanya ho atuh da pehnya pedah we atuh da haji atuh da da aing mah haji lain haji atuh da aing mah nyari Kang Haji pernah ka haji lain tuk saha Kang Haji pernah ka haji tuk saha kuring pernah ka haji acan tiba heula ge Kang Haji macan pernah naik haji tiba heula ge kikieuan we nya atuh da Kang Haji mah kopiah bodas baju bodas cirining Islam teh ieu teh baju kehormatan ieu teh baju Islam ieu teh itu teu meunang aing make baju nu kieu jadi masalah make baju bodas kopiah bodas mah tah nanti aing teh Islam emang ari nu make kopiah bodas teh haji wungkul teu bisa kitu aing mah da salah ke umat Islam kopiah mah teu make kopiah nu kieu kopiah hideung jadi masalah itu oh kitunya nyanggeus atuh laki Kang Haji lahar gitu mah hidup Kang Haji lain pot teh urang geusan we atuh cangkeul ieu kikian we teh kocobrak teh jelas teh itu mangpaat henteu naon teu tegas teu mangpaat hiji asa kocobrak teh jelas teh tadi kikian wae acapu teh jelas
Aya loba manfaatna. Naon di antarana? Pan bieu Kang Haji geus ngabejaan masalah puasa teh ya. Hari hirup jalma masuk diajar puasa sapoe dua poe kareketkeun ulah sampai kagoda ku setan. Pan eta aya manfaatna. Ngelingkeun teh. Oh, bener. Tapi demi Allah ieu lain ahlina lah. Ari kieu we sok era kadang-kadang mah gitu. Geus atuh lepot lah. Sila teh nya teh cangkeul. Ampun teh. Geus atuh lah kitu mah. Sakitu belur lah. Besok pagi teh nyacuang disambung deui da kumargi teh geus penting ongko reungit bae ongko ye teh euy. Da sieu masuk teh bisa lila itu mungkin dihambur apa boh seueur kalalepatan teh sim kuring mungkin dihamputan dina cacaritaan da ieu mangrupakeun tambak naon alah naon Kang Hiji ya tambah tunduh we tambah tunduh ta eta tambah tunduh lah ubar tunduh ke acapluk ka mana karep we nuntun dihapunten bok bilisir kalalepatan sakitu belur tutup lawang asik wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.